anyar yang sepeda leplut gitu. Sing ing mah. Aing sing ih. Sing. Mi yang mana kunon ada wae. Ya hari batur mah geus meuli sepeda anyar dari sepeda orang leplut keneh. Sama orang ge yang meuli HP anyar ya tinggalin dos baru jadi kieu. Atuh gawe jeung makana. Si mah duit. Mah bukan duit sih mah. Pegawai si mah. Atuh aja deh. Oh no. Mari kemana? Arek busuk. Arek mancing ya teh. Soalnya ke pertandingan ieu. Naon? Sepeda. Sepeda. Barajat. Ngamri. Make ge gak make ieu. Batur mah geus alami. Indung mana ini kan ngiriman ieu teh. Geus bara bulan ieu teh ngiriman. Mana sih mah? Mahnya, mak ge boga kebun tuh. Urang hiji-hiji na kebun sampah. Kumaha mau sepeda? Aing mah jadi pusing kieu ieu terus sampe. Aduh, ieu mah di HP di Ge omongan nya. Marek musuh bola ieu nya dia motor. Agak mau ayo. Mana teh? Si teh lila nih. Teuing kukucan balik-balik. Kemana ya teh? Geus 5 jam. A few moments later. Tah teh. Si mah teh balik buka tah. Mami. Mana mah mancing teh? Boboro monang. Aduh. Monang ka era, Mama, mancing bisa, melikan sepeda tuh bisa Monang sepeda we. Geus sana mah ieu kumaha nya. Mak kan boga kebon, sampeu. Sok pangajualkeun we nya. Kan arek meulina kitu. Kayak dibelikeun kana sepeda jeung HP. Kayak kurang Kan nih, maneh. dijualkan. Kayak tawarkeun we ka saha arek meuli. Kita beja ka emak nya. Mak ka cari heula ieu, geus karepok mah nya. Kalau ini ada ganti baju lah. Ayo atuh. Dicat teu ngaji. Ayo bising ya lah. Sing. Naon tuh Iji? Tak pokoknya mana? Tahu. Bruh. Kejam, Salam. Lah diuk. Siapa mau ngeributkan wae tempat aing? Nah itu nah. Tekan pusingnya teh, euy. Naon? Cuma Epang belikan sepeda sih. Ini kudu lah jual sampo. Biasanya ini yang jual sampo. Kedeng coba arek nanyakeun urang lah kedeng. Coba tawarkan bro. Mun minum mana daekeun kabar we heuh. Jangan. Ya. Siap. Pan di. Mak. Mana ulin wae. Balik we kieu. Rek naon? Iya mak, dia si Pami. Arek ngajual sampel. Sampo saha? Sampel anu makna. Emang bukan kebonan na? Padahal di tukang cenah mah. Oh, nu si eot meureun eta mah. Hengke dah. Kumaha pikiran heula tuh? Atuh emat pan eta mah. Hengke dibeli dah. Kayak itu mah kayak mah si eot dah. Heeh. Nya. Tanyos. Udah tadi neng, lebah ayam itu. Mau beli kota. Kamari dibelikan ku eta teh. Emang jang naon maneh? Kamari kota ka mana emang? Geus beak bikin sorangan. Beak ge dibelikan dah. Mana ngaji heula we? Bawa sok waduh. Moal boga borongan. Oke, bisnis boga bisnis ya. Geus mana ngaji nya? Enggak bener nya. Udah mak neng berangkat. Iya, ngerajin ya, ngajinya ya. Ya mak insyaallah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya we nu hiji ulin we budak teh nu hiji. Minta wae kuota deui ieu mah aduh. Aing boga ide poho. Aing bisnis sampe aing euy. Poho bener-bener lumayan we sogan we untuk na gede euy. Aduh, ieu mah pusing ku budak ieu. Ngopi heula ieu mah ieu. Nikmat ya kopi. Aduh, yuk ngejual ya kasaha ya sampai ya. Lihat ya yang membelikan sepeda budak, yang HP di. Aduh, iya kopi ya. Mak, kenapa mak? Iya, mak cicing ke kopi ta. Oh. Kebenarannya mak yang ganteng
orang ya. Ya kan kalau rakyat. Obrolan yang mak iya. Aduh. Ngobrolan atuh mah. Hah? Iya, ya pusing. Ku baru dak ku itu. Nu hiji hayang meuli sepeda, nu hiji hayang meuli HP. Iya. Mak rek ngaborong ieu, ngaborong kenaon sampo kotak. Tang sabaraha? Murah mama sakieu tah. Oh no. Hah? 1,5 juta. NANI?もう死んでいる。 Oh bener itu gerde. Kan kayak tadi gerde mah ya dari kaditu galanya mah ya. Oh, kemana? Biasa itu kan aya nu rek kaborongkeun deui. Oh, tapi ulah wadulnya. Oh, Oh, butuh pisan mama yuk, jeung barudak. Siap. Oh, ya mun pisan nya sataca. Tapi rek ka dieu deui. Oh, siap. Ih, iraha rek ka dieu deui. Isukan lah. Oh, sukan tungan kumanya. Ya, siap. Aduh, eta kan bilang ngopi mah. Kamu asup aja jangan malah. Oh, iya nya Kita kita tuh mah ya. Oh, atuh naon sataca nya. Aduh. Nya sampai tuh mana? Nya, kayak gue nya. Aduh, aya we, ieu mah aduh. Beli kopi. Mengacing kebenaran euy. Urang ka dieu sampe. Sampai di mana, Mak? Anu di ditu sakota aya. Mana ya? Mana tukang imah? Mun arek mah tengke. Oh, nya tuh kayak sekalian da rek aya nu ngaborongkeun di nu. Oh, kebenaran yang euy. Oh, kayak masih sekalian lah. Nya. Tah separi sakieu tah. Bahasa gitu mah. Sakieu. Saya sabaraha. Sakieu tah. Oh, siap. Ya. Nya, siap. Ya, eta mana? Nih, Kopi kedap, Mang. kalau poe sukannya. Oh, siap. Eta mah nya. Oh, oke. Mangga siap. Maceng. Ya, yuk, mangga. Aduh, Neng. Mana si Piji teh? Bangga ke samput teh. Kemana udah ke ngangkulin, Neng. Ayo, Neng, si Piji, Neng. Piji, dia mana? Samputnya yang berapa duit? 800, Dia Mak. balikin ya. Ya, Siapa? marek yang mulan ya. Dia jangan budak ya. Aduh, Neng, ah. Ini saya mah tamilu. Terus ieu main badi we. Kedeng aya urusan di deh pami. Oh no. Lumayan emang 300.000. Ya dicokot jeung meuli kota lumayan tuh ya. Dah bebejak kasih pami lagi 500.000 ya mah lumayan Bisa cokot Assalamualaikum, Ben. Sam, sana naonan ku cuma gelok, kau kan gitu. Ada sate kenal nih teh. Iya, sepeda lek, ndomean we, tiap hari teh geus capek. Kalian dia omean. Ganti tuh kudu anyar. Ini saya teh jadi teh moal. Iya, ini saya ini saya. Iya, geus pasan. Nggak pas. Itu ngelang we bisa salaman. Nuna tuh Ji. Nuhun. Mana sih ka mana Ji? Kan bawa demo. Insyaallah. Kayak orang iso we ka. Siap. Kayak sampean di tukang ayo. Mas mana kitu we, mana rek ajar lah. Ya, siapa paham. Assalamualaikum. Paling jual kini mah 800.000 atuh ieu mah aduh. Assalamualaikum. Mak. Ji. Naon, Mak? Eta sambut teh geus dibikin duitna. Tos, Mak. Oke, mah isukan naik gilikan yang Mang Aceng tadi kapangin di warung. Di warung si Nyai. Heeh, keur meuli ieu mata tadi keur meuli naon ya kopi. Kapangin Kapangin kopi. Heeh. Sok yang mana keur mandi? Arek mah ya mah. Mah isukan isuk-isuk kayak ngilikan. Si teh pami keur mandi. Ayo lapanan kitu sapeda. Mandi heula mandi. Kadang lah. Ini hese di titah mah teh kacai mana teh. Naon? Oh no. Rezeki naon? Buka duit sia. Nang di mana ka duit? Ya, yang mak. Menang di mana? Tak bisnis di si jangkung tadi. Bisnis naon? No. Orang bikin sepeda. Emang melikun eta mah saya duit nama. Siapa we? Ayo si teteh ka mana? Bawa lihat. Malamar jadi. Heeh. Oh, Tadi mangkat harus deh. Kayak main ka warung heula nya. Oh, Mangga belikin beres. jajanan, belikin jajanan. Wah, jajanan wae sia mah kita kembung. Dasar mama peot. Kita mana enak kamar ngawakeun sampul. Malah kata ingetin edan kamu. Assalamualaikum, Mak. Mak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Ica. Kumaha teh gawe teh Ica? Tarima tuh. Tarimah itu di hurian Serkiti, heueuh. Sarkiti. Naon Sarkiti? Security. Aduh, ya mah. Kumaha teh security na? Ganteng. Kan lumayan mah. Oh, sebenarnya lumayan lumayan naon teh. Geus mandikan. Entar Oh, mandi heula cek aja dah. Tunggu ya. Aduh, aya budak lamar gawe Sarkiti cenah di harian. Ieu mah. Mah kumaha? Gitu. Mama boro-boro ngirim. Ieu jang Jangan ngirim-ngirim aja. PT ya, ieu makin elo HP-na. Tuh, makin elo. Oke, suka dah kumaha dah. Soalnya Dia panglikeun. Iya pan tadi si Fahmi ge mere duit tadi teh. Oh. Ayangeun. Kayak graman di heula we nya. Kayak panglikeun kumaha isukan. Ladang sampo. Aduh. Beli anu sabun ge. Nama aja jangan bilang. Ih, cedanan di jalan maneh tah. Ai, mata bisa maca. Oh, mama buta huruf teh nyaon anu. Sabun. Sese. Iya sabun sese. Sese. Di jalan maneh. Aduh, tinggalin menang kumaha tuh. Tinggalin geus dua ember. No. Anu. Kumaha? Nyata mana mandi ur mandi. Ada sepeda geus balikan. Sepeda. Tete geus balikan. Can. Hilang saya. Sepeda orang mana kedeng di bulan puasa? Nu mana lah ieu ngajual itu. Sampo. Oh, kasaha? Mang Aceng kamari. Siap atuh. Buru ada mandi heula mandi. Mandi atuh orang ngaji. Oke, anu geus mandi geus naon karek dibere duit. Ngaji ge kudu mau duit mana mah. Aya. Assalamualaikum. Aduh, Mang Aceng we tangina, si Sukene saya di dieu. Iya tuh mah. Benar-benar aya. Itu Ini kan, ini kan langsung Mang Aceng ayo. Ayo siap. Langsung ke kebun. Oh, iya tuh. Ya, ayo. Nya sok mah lah tiru bisa. Ini anu ngaripuh capek gua. Mana mah kebunnya teh? Tuh, belah itu Mang Aceng tuh, belah itu. Masih jauh mah. Lumayan lah. Oh, nya tuh. Iya, Aceng tuh iya lagi. Mang Aceng aja Mang Aceng. Aduh. Mang Aceng tah sampurna dol deh Mang Aceng tah. Tah, tuh tinggal we. Ya. Nih eta aya si ieu di dieu. Naon tar sih ka dieu? Pan itu sampo rek geus dibeli. Beli ka saha? Mang Aceng. Iya, urang harga jual ka anjing kamari janji. Iya jadi kumaha ya? Oh, mana ngajual ka saha? Kan ka Mang Aceng nang meuli ti si Fahmi. Si Fahmi. Tah, nang meuli ti si Fahmi. Si Fahmi temikeun duitna ge. Ieu mah kumaha teh ieu? Atuh teh nyaho urang mah atuh ngomongkeun. Ngomong si Fahmi lagi. Menang duit teh saha? Jual ka saha si Fahmi teh aya. Temikeun duitna ge. Bener. Stop. Ieu teh saha ieu nu sabenerna? Soalna emak ieu teh. Atuh seorang kan meuli di si Atuh Fahmi. si mana nawarkeun ieu nawarkeun urang jadi pusing. Teu karunya batu. Eta kusaha? Mobil geus nyadia. Si Fahmi ya Balik we dah. Duitna. Geus rek balik ke urang malah sok aya bereskeun heula. Yo batu ge balik ke karunya. 何お前はもう死んでいる。 Iya, anu geus asa. Sia kan si Fahmi itu salah lagi. Jadi dagang ngajual rumah itu. Anak Maya. Udah kamu beli HP. Aing mah rugi deh, aing sampo bisnis sampo teh jadi kieu ning cari tanah aing mah bingung kumaha nya ku aing ge si biji di tita ieu dah nyusulan nu ieu mana bisnis kemana nih budak Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam hari mana kumaha ngajak sampo teh jadi bingung kieu mama jadi kieu tanyakan coba ke bater mana nu Pan dijual lagi 800, Mak. benar tuh Bener, teu bohong. awas membohong mana ya. Mak, astagfirullah. Ayo, Mak antar kayaknya kayak mah Hayu nomor atuh, mana Mak. ya? Hayu atuh. Percayaan Mak, Mak. Mak antar Mam.
Iya tuh ke Simma ya mah. Aing mah. Eueuh atuh aing mah jeung wali kota teh atuh aing mah ripuh. Ayo tuh Ji. Ayo tuh mah. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nih, Mana batu mana teh Ji? saya mah. Nah, Mak. Ayo mana? Ngajual sampo bara duit. 500, Mak. 500. Benar. Iya nomor 100. Benar. Ah mana Ji? Awak nu gigi. Bener mah. Ini cicilan, Mak, kau orang. Mana mau bener? Aduh, mereka mah. Ampura mah. Mana yang ngajualin bener? Benar, Mak. Kita andeng yang kesari ge. Iya mah. Oh, ayo. Bener mah. Sahaya tapi rame kieu. Ampura mah. Dengan nih. Ampura mah. Mate. Ampura. Yun. Mah. Datang ayo sia. Budak kan. Jual sampo cenah. Ampura. Iya budak ieu tah gara-gara Iya, jual kasih. Ambilin. Sia nang jual sampo teh. Aduh banyak mah. Banyak mah. 500.000. Banyak.